tah baraya tah ieu proses buku teh henteu asa buku baraya tah ieuna teh kudu dibukaan jilidna teh, karek aya hargaan ai urang mah kumaha jilidna hayang kajual harga hayang alus, kumaha mahal mah atuh kan ieu teh nu beratna teh jilidna, jadi jilidna kudu dibukaan kieu ieu karek hargana rada alus tuh jeung ngajual buku teh henteu sembarangan wae tuh, plastikan kudu kubuka, ulah aya ieu teh ulah aya jilid salamar-lamar acan masuk anu ieu teh, da jilid mah ngaranna ge duplek beda jeung buku, nu disebut buku teh ieu anu barodas unggul, tah buku LKS unggul tah asup ieu mah, tah kitu baraya tah nu sawarehna mah teh duplek, ai duplek mah hargana murah, ieu teh ulah disaruakeun ku harga yang mahal, ai ngajual jeung duplek ongko duplekna mah murah, 500 sakilona, tah lamun hayang mahal kudu di kieu baraya ieu dilaanan ieuna jilid-jilidna kitu, tah ieu baraya ieu carana kieu.